nya eta tangkal kai badag bari geus jangotan mah anu penting teh masih keneh aya ngajegir tupok aki-aki teh nyarita deui bari semu kerung. Ah maknya ujang da di dieu mah teu aya nu daragang kopi. Aduh aki hapunten we abdi bade tumaros menawi aki uninga ari rerencan abdi anu duaan uninga teu kamarana nya ki. Ah da tadi oge aki mah asa teu ningali jalmi nu liat lintang ti ujang we nyalira. Mung tadi barang aki ngalangkung ka ieu tempat curiga aki oge. Nah siga aya nu sare cete di dieu. Ngan tadi pas aki arek ka dieu, aki teh pasangrok jeung dua mau sing lalenghoy kaitu tuh kapalih tongo. Cek eta si aki bari nunjuk kana gunung bat anu ngajegir luhureun eta patempatan. Mang Robot harita colohok kaget anu kacida. Tapi sabari penasaran hayang nyaho eta patempatan, Mang Robot terus nanya deui. Cik punten aki, ari ieu tempat daerah naon namina? Sareng kalebet kecamatan mana? Ujang dedeh teuing. Rupina ujang teh wengi tos dionang ku bangsa lalemutan rupina mah. Ieu teh daerah perbatasan nami patempatan nama gunung we sareng leuweung hampura teu bisa disebutkeun. Punten aki, abdi bade ka kecamatan Sagaranten kedah ka belah mana? Kedah ka belah mana abdi ngajugjug sareng sabaraha kilometer kinten kitana ti ieu patempatan? Tuh jang kapalih wetan ngidul we kinten-kinten 30 kilometer ka kecamatan Sagaranten mah. Aduh gening tebihnya aki. Muhun tebih jang sawios ku aki dijajabkeun we dugi ka jalan koral di ditu tuh palih lebah bilih kasasab deui. Nuhun aki sateu acana oge kana naon rupi kasayanan. Mudah-mudahan wae sing diganyar kasehan aki ku Allah Subhanahu wa taala nya. Aki abdi teh bingung kumaha carana ieu sound system nu sakieu seueurna dugi ka ieu patempatan tengah leuweung luang liwung gunung geledegan barina teu aya jalan sumawona jalan anu tiasa dijorag ku mobil mah jalan satapak oge teu katingali mangkaning box sapeker aya kana 20 bokna aki teu acan deui gensetna power anu ararabot tur alat-alat anu sanesna sareng kumaha carana abdi kedah ngakutan ka palih lebah ka jalan koral anu kirang langkung 10 km ti ieu tempat aki. Mang Robot harita ngarahuh bingung nu teu mangih tungtung susah anu teu aya hinggana pok atuh harita aki-aki nyarita. Ujang ayeuna mah ulah wakangemutan ngakutan ieu peralatan mending hayu we urang ngeureuyeuh ka belah lebah ka jalan koral pamitos di ditu mah mangga wae ujang engkin milarian sewaan mobil truk sareng sababaraha urang warga kanggo ngakutan alat-alat. Mohon aki alat-alat sound system mah bere dikantunkeun we sarta dilapurkeun wae kena anu penting abdi salamet da repot ongkohnya anakna oge kedah sababaraha dinten ngakutan sareng sababaraha puluh jalmi anu manggulanana oge. Mohon atuh aki urang ngeureuyeuh mapah ka palih lebah sok mangga aki ti payun da abdi mah teu terang kidul kaler kulon wetan estuning linglung we ieu teh. Ceuk si Mang Robot harita bari semu nu rada dumareudah beral atuh harita si aki jeung Mang Robot lunta ti eta leuweung gunung geledegan nyuk curug galur mipir gawir anu rumpil mapai jungkrang nu laleuwang di daerah pagunungan anu aheng. Antara sadar jeung teu sadar, harita Mang Robot jeung si aki lempang teuing sababaraha puluh kilometer anu geus kasorang. Karasana ku si Mang Robot mah meniasa leuk-leuk pisan lempang teh.
Maklum naratas jalan satabrang-tabrang nawai, da puguh teu aya jalan satapak-satapak acan. Mang Robot harita ngareret kana jamna, ngarasa heran dume harita waktu kara nunjukkeun jam 4:30 subuh. Malah hawar-hawar tika jauhan kadenge sampai ker masjid rareang azan subuh karak rengse. Aki punten wae, abdi mah bari ngalaksanakeun heula salat subuh, bari reureuh heula sakedah ieu sampean meuni asa leklok kieu ki. Mang Robot harita ngomong ka si Aki teh. Heuh bener jang, geus meujeuhna salat subuh. Hayu urang babarengan ngalaksanakeun salat subuh. Atuh harita Mang Robot jeung si Aki rag eureun sarua pada neangan cai remis anu singgara renang dina jujukutan. Tuluy dipake wudu, rengse wudu, tuluy ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Rengse ngajalankeun salat subuh Mang Robot jeung si Aki nuluykeun deui lalampahanna ngajugjug mulu ka jalan koral. Nya kitu, bari jeung naratas jalan anyar mapai-mapai alor urut cai, tekung sidila Mang Robot jeung si Aki geus anyog ka sisi jalan koral anu eta batuna taringul siga wahangan kasaatan. Da puguh eta jalan teh jarang kasorang ku kanaraan, sabab jukutna di sisi jalan meuni jarangkung jeung daroyong ka tengah jalan. Batu anu taringul pinuh ku lukut manik karanal pisan. Kira-kira eta jalan teh lebarna aya kana 2 metereun mah. Mun mobil truk double mah sapaseun mobil jigana teh. Barang jongjon Mang Robot nempok kaayaan eta patempatan. Pok harita si Aki ngomong deui. Tah jang, geus tepi ayeuna mah ka jalan koral. Aki mah nepi dieu we ngajajabkeun. Mudah-mudahan sing salamet ujang di jalan. Alhamdulillah hatur nuhun Aki. Berat nyuhun berat narimakeunana kana kasayan Aki. Kedah kumaha atuh abdi mulang tarimah kana kasayan Aki. Keun bae jang tong jadi pikiran. Urang silih tulungan wae papada urang mahnya. Mohon ki nanging ieu mata wis kabungah abdi wae. Kagegelan mugia katampi ku Aki. Atuh harita Mang Robot ngodok pesak dina jaketna. Nu maksudna rek nyokot duit anu peuting hasil bayaran sound system teh. Barang dikeluarkeun eta duit tina sakunah, Mang Robot ngagebeg sabab geuning duit anu peuting jumlahna 500.000 teh ayeuna mah ngan ukur aya 350.000 ngagulung. Nu sawarehna mah nyaeta dangdaunan tina tangkal kai anu aya tukang kopi teh 3 lamar. Sabot Mang Robot keur heran nempo eta daun anu ngagulung jeung duit. Terus duit anu 350.000 dicokot 100.000. Nu maksudna mah rek dibikeun ka si Aki. Barang Mang Robot ngaliuk ka si Aki. Gebeg atuh Mang Robot ngagebeg sabab si Aki geus eueuh ti eta patempatan teuing ka mana leosna. Manis sajorelat teu katangen ku Mang Robot. Ras atuh inget Mang Robot kana sesa kadaharan anu peuting. Bari terus ngodok pesak jaket anu hiji deui. Maksudna rek nyokot bandros sesa peuting tadi teh anu setengahna deui. Barang ditingali. Atuh gebeg harita. Mang Robot ngagebeg satakar kebek. Si horeng eta teh lain bandros geuning, tapi siga hate atahna teuing hate doma, teuing hate naon. Damani geus rada bau bangke. Ningali kaayaan kitu, Mang Robot teu kuat nahan rasa sebel anu kacidah. Bari jeung ohek-ohekan hayang utah. Pamikirna meureun anu didahar peuting teh eta pisan jeung cai kopi panas tapi tiis anu peuting ge teuing darah nanahaon jiga nama.
sabab karasa keneh kuletah manehna hangruna tur hanyir pahitna oge. Sanajan barijeng tagiwur tepuguh rasa, Mang Robot maksakeun nuluykeun lalampahan sakumaha pituduh si Akitea. Titah mapai-mapai jalan koral anu tos lukutan tur laleueur ku cai remis. Bari kaayaan alam dina waktu harita masih keneh poek. Lempang mapai eta jalan, bari disenteran ku senter tina korek gas. Sajajalan Mang Robot nikreuh ngeureuyeuh mapai-mapai batu koral anu pinuh ku lukut jeung leueur. Sabab jarang kasorang ku jalma sumaona ku kanaraan mah. Da puguh eta jalan maninurugtug mudun bari lungkawing ka beulah lebak. Sabot anteng ke lempang atuh sarala kulenceng geblung. Mang Robot sukuna ti soledat labuh meniguguri impalan ka belah lebak. Maklum jalan leueur bari jeung mudun meninurugtug pisan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Harita Mang Robot nangkarak bengkang. Atuh kuniang hudang deui bari jeung cacapah. Da senter nu dicekelna ngacleng teuing ka mana eta senter teh. Astagfirullahaladzim, ku aya-aya wae nya jaba poek atuh deui. Jigana harita Mang Robot rada kesal meureunnan. Sanajan kaayaan alam harita masih keneh poek, Mang Robot maksakeun maneh nuluykeun deui lalampahanan. Teuing sababaraha kilo manehna lempang, dararasaan Mang Robot mah asa geus jauh pisan. Sanajan barijeng loba gogoda lelewah segala rupa rintangan eta lalampahan teh nya teu disangka-sangka Mang Robot harita anyog ka parapatan jalan koral. Alhamdulillahirabbil alamin, geuning nepi ka parapatan jalan koral ieu teh. Tapi kuring masih bingung nya kudu ka belah mana nya lumak. Harita Mang Robot ngagereneng sorangan barijeng bingung jalan pilampaheun satuluyna. Sabab pas parapatan jalan eta aya 3 jalur. Hiji oge teu aya nu pikangeunahkeun sarua seremna. Barang keur ngeunah-ngeunahna ngahulang mikiran jalan pilampaheun. Harita Mang Robot ngorenyak kageureuwahkeun ku sora anu ngagerung hanaruan ti belah tukangeun jalan anu ku Mang Robot geus disorang. Beki lila eta sora beki atra, turu jelas pisan beki ngadeukeutan ka manehna.